orang ngawihan yuk. Lagu naon? Laguna Mang Ucup laguna naon ayeuna? Silih Pikaheman. Silih Pikaheman sok tarik Mang. 1, 2, 3. Siap. Duka cida endana tur dikaresepenana wargi-wargi saiman silih pikaheman kawas minyak namastaka harun kana janggut kana jubah turun kawas remis Stop. Keke. Naon teh Mang Mai? Ucup, tadi teh aya rumpakna anu kieu. Kana janggotna, kana jubahna turun. Artosna Bapak Harun teh janggotannya. Laras teh Mai, Bapak Harun teh janggotan. Nah, teh Mai teh resep kanu janggotan gitu. Ih, sanes kitu. Maksud abdi teh Bapak Harun teh dugikeun ka sepuhna ka janggotan diberkahan ku pangeran. Laras pisan Tuh. diberkahan ku pangeran. Bagja jamuganya upami di kampung orang sadayana teh janggotan. Duh kacita. Upami teh mah janggotan kumaha. Ya aku awewe aya janggotan mah ugi masuk ka yang wae. Tapi dina Alkitab teh sahanya manusia anu ngagaduhan Yusua pangpanjangna aya tuh. Saketerang abdi mah Adam. Adam. Dugi ka Yusua teh 830 tahun. Cobi ku teh mah ditinggal geura dina Kejadian pasal 5 ayat 5. Keke. Cok geura buka ame naon teh tangtos itunya sanes tisa saha. Oh nya, ame pastinya ame hentong cenah heueuh. Tah, geus kitu. Kayaknya orang buka heula sakedap. Oh nya. Pupusna teh dina Yusua 830 tahun. 30 tahun. Wadidaw, keren. 830 tahun, cuy. Banjir pisannya. Cobi urang tinggal tina bilangan 33 ayat anu ka 38 geura. Bilangan 33 ayat anu ka 38. Bilangan 33 ayat anu ka 38. Kayak sakedap taieu. Ari Imam Harun ku pangeran dipiwarang unggah ka Gunung Hor. Terus pupus didinya dina Yusua 123 tahun. Nah hanya tokoh-tokoh dina kitab suci teh Yusuana dugi ka mang ratus tahun. Tapi nah mang usut terangan Kan abi teh nuju diajar ka Mang Mitra. diajar naon mang? Diajar pangandika Gusti, mantak abi terang ninggal tina bilangan 33 ayat 38 ieu. Oh ari kitab Toret teh naon wae kitu mang? Nah, kitab Toret teh aya 5, cobi urang tinggalnya. Kela. Naon wae mang? Nah, anu kahiji teh Kajadian. Kejadian. Anu kadua Budalan. Budalan. Terus anu katilu Imamat. Imamat. Anu kaopat bilangan, anu kalima Pamindo. Oh, pamindo kalimanya aya 5-nya. Terus Wah, jadi kata aja ya. Abdi ge hoyong diajar ah. Nya. tah kararesan dinten ayeuna Mang Mitra bade ka dieu. Oh, gitu. Urang nya kayak urang sami-sami diajar nalungtik pangandika Gusti supados urang teh langkung jero deui neuleuman kitab Taurat ieu. Sip atuh. Hari kitu mah nya Sampurasun. urang Ayo. ngapesan. Oh, rampes. Rampes. Mang Mitra. Mangga Mang Mitra cali. Nuhun, mangga. Mang Mitra, hapunten ya, abdi teh gaduh patarosan. Anu kahiji, nah hanya tokoh-tokoh dinu Alkitab teh, khususnya dinu Toretnya Mang Mitra, ngagaduhan Yusua teh para ranjang. Separtos Adam tadi teh sabaraha Mang Ugi? Yusiana teh 830 tahun. Terus sade Mang Ucup, Mang Harun 123 tahun. Sareng nu sanesna oge aya. Terus etanya anu kadua nah Gusti teh ngaberkahan araranjeuna. Padahal Yusiana teh tos sarepuh tapi terus we diberkahan ku pangeran. Kunaon nya Mang Mita? Tah eta nu kadua terus anu katilu Engke heula atuh teh Mae. ih Mending ngabur dua kitu patarasan teh kayak hiji-hiji deui walar mah. oh nya tuh. Meni sumanget teh Mae sae eta patarosan teh.
eta teh salaresna kangge eunteng zaman urang zaman ayeuna nya teh. Leres pisan, Mang. Patali sareng patarosan anu kahiji kunaon seueur jalmi anu yuswana pararanjangnya. Cobi urang tinggal dina kitab Kejadian pasal anu ka-5 ayat anu ka-27. Cobi dipangaoskeun ku Mang Ucup. Kejadian 5 ayat 27. Kejadian 5 ayat anu ka-27. Pupusna dina yuswa 868 tahun. Nah, numutkeun kitab Kejadian 5 ayat 27, Metusalah yuswana 868 tahun. Kunaon dugikeun ka gaduh yuswa sapanjang kitu, kumargi tokoh-tokoh Alkitab gumati ajri taat ka Gusti. Tapi upami ku Bapak Ibu teras diaos dina kitab-kitab salajengna saparantos kajantenan cai caah ageng dina zaman Nabi Nuh yuswa manusia teh janten nyirorot janten ngirangan. Kunaon janten ngirangan kumargi dosa. Itu upami nu paranjang taat janten ngirangan ayeuna janten nyangkitan kumargi dosa. Gitu teh main. Oh, gitunya. Terus anu patalian kanu patarosan anu kadua tadi, kunaon aranjeuna dugikeun ka sepuhna diberkahan ku pangeran. Nah, kumargi aranjeuna memang tadi gumati taat tumut ka Gusti sapanjang hirupna. Oh, nya. Nah, punten Mang Mitra tumaros. Nah, kan zaman kapungkur aranjeuna teh tumut satia ka Gusti. Nah, kahirupanana teh lulus mulus gitu. Kumargi kan anjeunna teh tigin ka Gusti gitu nya dina kahirupan aranjeuna. Tah, hatur nuhun Mang Ucup patarosanana. Dina kitab suci aya jalmi anu satia anu tigin ka Gusti tapi ngalaman kasangsaraan anu luar biasa. Cobi saha anu emut? Mangnya aya gitu saha? Aya namina Ayub. Oh, Ayub anjeunna jalmi soleh tapi kedah ngalaman kasangsaraan tapi ku Gusti dipulihkeun sabihari deui. Nah, Bapak Ibu dina paripaos Sunda aya paripaos nu nyanepkeun kieu maut nyere kacomona. Hartosna nuju ngora senang geus kolot ripuh. Jadi ripuh ka kolotna. Tapi puji syukur pan urang sadaya mah tos janten putra Gusti. Upami tos janten putra Gusti urang diberkahan ku Gusti. Saur pangadika Gusti, kami nu ngaberkahan maraneh, kami nu ngajaga maraneh nepi kaharuisan. Maraneh ku kami ditantayungan sarta disalametkeun. amin. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita kahirupan di tanah Sunda. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita nu jadi berkah